daek nyaring peting mah pandeet rezeki deh. Kumaha deetna di akang? Deet rezeki teh teu kudu melak, Pak urang dieu memelak cau, pan ti mimiti melak nepi ka asak sabaraha bulan, dewek mah sapeting ka ala. Pare non je. Eta terong aduh, lijikan babaturan urang Dideketkeun rezeki tah dumatak urang di mana-mana urang sarengsena salat Isya terus bakti heula memeh kulem bebeja heula nya bener bismika Allahumma ahya wa amut karalak sare titipkeun heula sare tengah peuting lilir jam 12 kejebur mandi tuluy tahajud rekes 4 rakaat tambahan 3 rakaat 11 sanggeusna salat bakti ka Allah tuluy urang teh ngadoa deui ngagungkeun deui asma anjeunna ngontek frekuensi mana nu rek dikontek ku urang nah rek frekuensi Rahman Rahim Jabar Qahar Malik Kudus Rojak Latif Kholik sami bae kontek asal apa frekuensina sarurus we lebah-lebahna aya nu teu dijabah teh teh nyahoan gelombang eueuh arahna sidik ka itu maha suci polos ieu meder diimplik-implikan ditarget ngadoa ditarget atuh puguh we lieur maksudna ditarget teh kumaha ditarget teh cing Gusti tengah peuting teh cing Gusti abdi teh kabeli motor atuh hirup teh tah eta ditarget kumaha lamun Allah rek merebus bener ya ulah ditarget kumaha itu we atuh kumaha nu rek mere urang mah ngagungkeun terus ngabdi nya leres Gumatak cenah geuningan di imah ulah aya patung. eta teh heueuh akang Lamun di imah aya patung eta malaikat rahmat teh moal daekeun datang. pakaning di Da sieunneun ku patung. lima urang Patung nu mana? maksud akang patung nu mana atuh Apa Nabi Ibrahim alaihi salam oge pan? Raja tauhid teh. oh eta teh Baheula dina zaman Raja Namrud. Ai Raja Namrud teh jeung balad-baladna teh nyemahna teh kana patung mangeranana teh. mangerana Pan di dinya mimiti hujah. wah kumaha kan Eta patung-patung teh dipek-prekan ku Nabi Ibrahim. Patung leutik nepi ka patung rada beujeuhna. Peletrak dipek-prekan. Atuh puguh sararemplak. Anu semplak irungna, anu semplak ceulina, leungeuna urutnya anu semplak leungeuna. Panakolna teh gantungkeun ka patung nu panggedena. raja patung Pan isuk-isuk ribut. Nu ngajaga patung reuwaseun. doh Bebeja ka Raja Namrud itu cenah pangeran urang sararemplak. Aya pangeran eueuh leungeunan, aya nu sirahan jeung aya nu eueuh sirahan, aya pangeran semped. Tuh. Cing teangan cenah nu neungeulanna saha? Kapanggih Ibrahim. kepenaknya Maneh cenah nu neungeulan pangeran aing? Itu meureun cenah tuh patung nu panggedena. Geuning itu panakolna ngagantung. Manya cenah sia goblok patung bisa neungeulan. Tah tidinya mimiti hujah Nabi Ibrahim teh atuh naha maknya mamake disembah. Nabi Ibrahim Maka disembah atuh cenah. Walah kurang ajar si Ibrahim tewak duruk. karena poncaka kebruskeun Pancaka ngumpulkeun suluh di luhureun suluh dituna Nabi Ibrahim ti handap diduruk cehur. moal teu garing namalin Pan pangeran didinya nurunkeun pitulung Jibril. Ini bejaan tu Ibrahim. Nyingkah kitu eta seuneu geus deukeut. Allah. Ibrahim. Geura nyingkah eta seuneu geus deukeut.
cek Ibrahim teh Macet. cenah nah we cenah tong panas Eta Nabi Ibrahim teh. Jibril ini tuh kayak itu ya Allah cenah nah we cenah tong panas saur Ibrahim turun wahyu dirinya yanar kuni barda wassalaman alla Ibrahim hei cenah tiis hieun kasalamatan ke Ibrahim suluh bea Ibrahim mah tina lebu leumpang we kieu Deh kada yang dame merukan. palai gitu palai Alah ya Tuhan. pek lamun mung terak diduruk tenggelan patung ti ayeuna Oh, patung nu di imah teh. ai patung teh ngajentul eueuh gadang ai nyatu beuki Pangabutuh gede. pangabutuh gede tapi kedul pek-prek tak sia Ganti berenya budaya. nya aya kedul pek-prek aya haroream pek-prek aya benci ka batur pek-prek genti kunyaahan kuulasan kuasihan silih asa silih asu silih Asih. tuh didinya moal panas gara pek Buah kabakar. aya batur beunghar alhamdulillah ya Allah batur geus kabeli mobil abdi nu rek tumpakna moal panas Oh, ama kan dulu. batur meuli sawah alhamdulillah abdi nu rek minum maculna ai teh kedua mah moal kaduruk hate teh moal Benar. kahartos Hartos oh eta. itu ngaji mah Beres takang ilmu. genah kana hate Di istri herang panon menjak itu berdiruk temu. komitmen moralna batur maju alhamdulillah usahana maju Sugan we nitah ka urang meureun. aya meureun tatangan anu nurutan atawa anak urang sugan kabawa digawe deuh bagja Bagja. Aya dipikang ewa. ilmu mah ti mana we heuh Oh, laras kang. ceuk aing oge Di